Nyata di jalan bete. Papangnya pepotongan. Apa dia oke mana gini Iya asli ima terakhir ima. Pak, tak budak teh. Naon Pak? Bertenangan dengan kenangan indah narasa. Salam gitu mah. Siapa? Fakta kayak ku aing di kurang tengok ketidaknya. Tuh bapak nak gitu. Lah wayahna we. Nya tumpluk lain eta. Anjing jantungnya di kiri sia Teuing teh apal tuh dari dokter ini. Anjing kumaha teu ah. Ya udah anjing udah lain kahayang ya ada mengekna anjing ya teuing. Ayo panya teh moal kitu sia mah. Bokom kahaja anjing bokomnya dibokok jadi gitu ah anjing kumaha teu. bebalah nama lah sugan we nu manggihan ya balik ya geus magrib geus poek Lumayan. duh aing mah we kieu can bebenangan bari geus rek patrin teh dicak sarungna joplok deh Jang. Ka dieu. Bulan Pak. Boleh naon? Bulan Pak. Hampurannya Bapak kaganggu ujang. Boleh naon? Eta Bapak teh nyangan budak Bapak di sore jam 4 ngaji buka wayake can balik-balik terus isya di Aduh. eta nya tapi hampura tapi nya Nya Pak, Yos. budak Bapak leungit di tetangan jeung budak gitu. Eta make baju bodas carana terus pecina bodas sugan ujang apal gitu sugan apal Pak, teu terang Pak. sugan ujang mah cegan nu gawe di tonggoh nya Nya. Pak punten Pak, di kantornya Pak nya. aduh aing mah Anjir, mah ieu euy, aing jadi ngabunuh sagala di bawakeun aing mah. Kumaha ieu geus kieu euy. Ngeuringeun dengan aing. saha eta anjing astagfirullahaladzim anjing during di polongo anjing astagfirullahaladzim anjing mana jadi kieu anjing Pak,
kumaha isukan teh bagian mayar emok jabat teu boga duit tatalang ragang geus barareak. Cing sabar we mah da usaha mah eukeun ieu ge. Dari mah meureun saya nu ngatur. Geuningan ieu meuli rokok bisa. Panan ieu mah tinu tamu tadi pamere ieu ge. Paribasa. Pan tadi ge ningali meureun ku mamah tadi teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah bapak happy duiteun abi bade kalebetnya banyak. Nya sok. Aduh. Salik mah Ade. Aya naon ka dieu teh mah Ade? Kadi teh aya eta we kitu aya prayogi mamanawian gitu Pak Ustad gitu. Abi teh tadi ditagih ku tatanggi gitu. Mamanawian Pak Ustad tiasa nulungan ka abi gitu soalna abi tos kaditu ka dieu teu kenging gitu tah. Nulungan naon itu? Nya eta biasa acis gitu. Soalna eta tatanggi ngadesek pisan ka abi gitu. Abi tos kaditu ka dieu teu kenging. Boro-boro Mang Ade, abi ge sami apan enjing teh bayarin Bang Emok kilungaran Mang Ade. Ya, tos saya tuh Pak Ustad aya nama abi bade barang siar deui kanu sanes gitu nyuhunkeun piduana we situ sing hasil. Nya Mang Ade nya saling doakeun we da Bu Haji ge sami dengan acan hiji-hiji acan nya sing hasil Mang Ade Bu Haji oge kitu nya. Nyantos saya atuh ari kitu mah abi bade mangkat heula gitu atur nuhun ieu kasumpinganana abi. Itu budak Pak tinggal wayakeun karek balik nari. Ya, tos di mana Ujang? Bulan, Tadi tenang heula. Tos di mana? pas ngarit. Nah, kamu nih beduk maghrib karek balik ngarit. Eta tadi teh ngarit nyasar, aduh. Capek. Sok atuh sok eta. Teu teu lah. Ya nuhun atuh. Har. Naon kitu? Har, Ujang, har. Sing bapak tukang mencetkeun bisi ieu ning jiga nu cara bae kitu bapak. Lain mungkin ka boyak kieu ngari teh naon? Hah? Kok capek gitu orang mana iya bapak? Apa tuh? Astagfirullahaladzim. Saya ya saya ya ini mah Saha iya saha. Allahu Akbar. Kunaon di mana, Jang? Si mana ya, Ustad? Pasien racai pak, pasien racai. Sok eueuh teh. Sok cenah tenang lah, tenang. Si capek kieu nya. Atuh da ngari teh meni wayah kieu magrib meni mah. Nya eta Ustad. Sareupna tadi teh kamagriban can beunangan da atuh piraku domba laparnya urang dahar. Ya emang boga domba sabaraha hiji atuh Ujang? Teu loba 2,5. Domba ge Aya nu satengah nak kumaha. ada setengah lagi jadi duit nya biasa we tuh Bu Haji. Ujang teh kunaon bieu teh?